tutup toko teh Kang. Nya, itu libur. Kernaon Kang? Iya, biasa. Keur ngitung bati. Pamaji kan rek mulai susu sah. Oh, beres wae nya. Lancar usaha teh nya Kang. Ya alhamdulillah. Aya bapak teh Kang di balong. Aya tadi mah keur mancing. Jeung si Midun. Syukur ya aya mah. Itu di kita emak ngan bapak. Titip heula motor tuh Kang. Oh, nya, sok, mangga. Alhamdulillah. Pak, iya urut minuman gelas suya ceng abdi. Ye, eta teh sangaja menang ngumpulkeun. Menta deui maneh mah. Oh nya, sawios eta kenging mah. Geus ka ditu, neangan ke tempat lain weh. Astagfirullah. Jang, tungguan heula. Ayo Ujang, di mana? Abdi di Sumedang, A. Lumayan jauh oge geuning. Tos dahar can. Ditempo dina awak nama jika can dahar seminggu wae nya Jang. Tigang langkong gitu, A. Kalakasan can kenging mulungna. Ya Allah. Yeuh Kang. Rezeki akang teh sakieu mah alhamdulillah Kang. Imah gedong aya, kendaraan aya, erek duit nu beureum nu hejo atawa nu koneng oge aya. Kilang bara mere mah Kang. Kabudak nu kana dieu teh. Nyantong atuh nganyarikeun hatena. Ye, nyalain kitu. Ieu urang hasil kieu teh menang jungkel jumpalit. Suku jadi hulu, hulu jadi suku. Nyekal duit, nya aya bagianeun. Ku mere mah mun urang geus teu kakurangan. Nya teu kitu Kang. Ai mere mah lain nungguan teu kakurangan. Justru mere teh me urang teu kakurangan Kang. Da hitung-hitungan Gusti Allah mah mun harta urang dikurangan jang sadokoh teh lain ngurangan Kang, tapi nambahan. Heueuh geus atuh. Harta-harta urang, nu usaha ge urang, maneh mah sok lieur. Sok we bere ku maneh. Ari maneh boga duit mah. Ya Allah, aya akang eling, aya harta saha nu mere? Eueuh nu mere.
Ieu mah hasil usaha urang. Nyanggeus atuh Kang. Aya eta motor usaha. Make nanya, pan tadi teh nu maneh? Maneh tadi nitipkeun di dieu. Ayeuna motor kurang rek dicokot deui. Akang ngambek moal. Nya naha bet ngambek. Pan eta mah nu maneh. Tadi di dia dititipkeun wungkul ka urang. Tah gitu Kang. Akang ge kudu sadar, harta benda akang teh titipan ti Gusti Allah. Iraha-iraha wae Gusti Allah hayang nyokot deui, sakicepan ge bisa Kang. Non nu rek diagulkeun deui Kang. Hirup mah lain saukur loba dunya. Da bekel engke jaga mah harta anu disodakohkeun Kang. Heeh nya. Hampura Jang. Yeuh, aya duit sakieu ayana. Kop bawa pikeun Ujang. Ikhlas ridho lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Nuhun ya Pak. Nuhun ya. Pak, hayu urang belanja. Aduh. Bohongnya. Eta teh jeung meuli susu budak. Pan urang mah teu nitah dibalekeun kabeh. Jang. Hayang dipulangan, Jang.